Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Puji kali syukur eta tetap kagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya dina ieu danget masih kere dipiasakeun ku kudrat sinaran iradat mantena, ku rahmat pitulung mantena, ku ilmu mantena urang sadaya biasa patepung lawung pamprok jonghok budaya patepatan. Mudah-mudahan Uri mumpulungna urang sadaya ieu sim kenging kaberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Shalawat wa salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in-tabi'inna, malah mandang urang sadaya cika golong kalaban umat mantena kenging syafaat di dunia rauh akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Anu langkung utami simkuring ngahaturkeun nuhun ka pengatur waktu penjajab acara anu mana dina ieu waktos parantos masihan kasempatan ka simkuring pikeun cumarios dina ieu pasamoan. Utamina simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan Kasahibul Maqasid keluarga besar panganten istri anu mana dina hidangan parantos nyayogikeun patempatan anu sakieu endahna. Mudah-mudahan kasayang keluarga besar panganten istri mudah-mudahan cinta dan amal kasayang anu dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, sesepuh kali saderek sadaya anu sami-sami hormateun simkuring dina ieu danget sejak kapapancenan atau nanti kapetok tugas di keluarga besar panganten pameget saupami tadi disebutkeun ku penata acara mah sepuhna mung naha kek seplek ke dongkap anu kieu sani sepuh hapunten. Ieu pancen anu di tugaskeun ka simkuring kalintan abadna kanggo pribados mah berat nuhun, berat nanggung, berat ngarimakeunana. Namun parandenek kitu genteng-genteng ulah potong ku simkuring moal dimomorekeun ieu amanat ti sepuhna panganten pameget bade lah-lahan we. Ieu mah eta-eta lauk burung biru wijah we. Hapunten anu kasuhun. Hadirin sadaya anu sami-sami hormateun simkuring, urang sadaya nyebarna sinar kabagjaan dina ieu gumpangan, wabil khusus dina ieu acara hajatan. Bingah amar wata sutak saur paripaosna bingah ka giri-giri untuk biasa diumurkeun catur edahna carita bahasa. Urang sadaya tiasa riungkulung patepung lawung pamprok jonghok dina ieu patempatan nepungkeun antawis kapung sangkan kaya kampung lampegan. Mudah-mudahan cinjanten wargi panali asih baraya sarengan ulah hilang asa-asa ngabuktikeun jadina silaturahmi sareng mudah-mudahan sing ngajantenkeun silaturahim engke jaga di yaumil akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadaya anu sami-sami hormateun simkuring kali rombongan dongkapna kayu patempatan sanduk-sanduk hapunten anu kasuhun boh bilih
kira tata titi duduga peryoga cologok sajabina maklum ciri sabumi cara sadesanya wadah putung biritna sacarana deui aya kabantun ke kapakampungan kacana ku padesaan hapunten anu kasuhun pamugi simuligi kana gali katapi katasna kana mana hapunten anu kasuhun. Hadirin sadaya anu sami-sami hormateun simkuring dongkapna rombongan kayu patempatan sejajaja panganten teu aya anu dipimaksud kalintang 4 perkara anu kahiji sejanya ngakeun silaturahmi mudah-mudahan nepangkeunana silaturahmi ieu antawis kampung Sangkan ka kampung Nyelampegan musababiahna Abdul Rais ngadahupna kana wina ieu mudah-mudahan singajakeun silaturahmi anu kekal dugikeun ka akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin Amin. anu kahiji. Anu kadua simkuring sejak peto nyata jajab panganten dongkapna rombongan sepuhna panganten kayu patempatan seja jajab Abdul Rais punten panjang pondokna mah simkuring turinga mangga nyakeun kana wina eta panjang pondokna mah musim kuring materangna teh Abdul Rais upami di organisasi malana tongket kita tah ketua kasayangan ketua tongket lalian punten si jajab Abdul Rais di luhurna sausap rambut di hadapna saibas dampal saur pari paos lama buukna salemar getih rasa tetes amekana sadami oge teu hilang anu di tengah-tengah anu teuas ibarat batu hipu ibarat tahu sakapung lamun kasintreuk eta sok kaburutu disangakeun mudah-mudahan sing ditampi ku Neng Wina sareng mudah-mudahan Abdul Rais oge sing ditampi janten keluarga baru ieu keluarga panganten sakali mudah-mudahan ieu Syekh Abdul Rais teh mudah-mudahan sabadana ditikahkeun sababaraha minggu kapengker mudah-mudahan anjeunna sing ngajantenkeun pamimpin pikeun Neng Wina dina nyoran sagala rumah tangga mudah-mudahan sing ngajantenkeun rumah tanggana anu pinuh ku barokah rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin Amin. anamun kitu sejasi hapunten anu kasuhun Abdul Rais teh sok sanaos awak tos jebrok suku tos jebrang geus hayang mali jibreu namun anjeunna teh masih kene sepi ku pangarti tuna ku pangabisa saur paripaos sepuh mah jauh ka bedug anggan kadulan teu bodo-bodo acan teh Abdul Rais teh mudah-mudahan ku mukana alam baru ninggalkeun alam baragasa nyorangna kana alam rimbitan mudah-mudahan sing ningkat dewasana sing jadi pamimpin anu bisa dipertanggungjawabkeun di dunia rawa akhirat bagja dunia rawa akhiratnya rumah tangga amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Kedua, buka tilu. Simkuri katut rombongan panganten oge dongkapna ka patempatan teh ngaleut geunteung ngabandaleut umat-umat jatang pinang. Hapunten Ibu. Teu jinjing teu bawa teu kapal teu kebeu teu kulak teu kelek. Mulai jinjing. Namun saur paripaos mah salayar sabrang salayar lebet ka sabenan. Lumayan tapi lumayan lebat ka saya mah itu mudah-mudahan cacanakan saala kadarna ieu ulah ditinggal cacanakanana ananging ditinggal karuniana mudah-mudahan sing aya guna sinara manfaat pikeun aranjeunna rezeki halalan thayyiban anu manfaat di dunia dan akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin sadaya anu sami-sami hormateun simkuring saur paripaos sepuh nama kieu ngaharewas ka abdi ketua PP Kang Risman Darmisman jen punten cepang dugikeun kita taruh singan aya kieu mobil Yaris derang tanjakan di sanakna ka Palih Kidul bios cek Rais teu cacanakan asa etana bedegul tah duka naon nu bedegul mah jagakeun we kana wina tilu opat panginten urang sija ngadoakeun sumpingna ka patempatan teh khususna ka penganten baru umumna ka penganten Bari. simkuring termasuk penganten bari Pak Abun pengantin bari, ketua PP pengantin bari. Urang doakeun ge pengantin baru ku urang sadayana. Mudah-mudahan enggoning di rumah tangga sing ngajanten ke rumah tangga anu pinuh sakinah mawaddah warahmah
saya jadi saluwi kadarat jadi salokat ngaran dekah panan seureun ngaran dakah panan manjah jadi tuturkeun paneureun pun tangan sahanapeun dicontoheun satu kangen mudah-mudahan ieu dua insan anu nemen istrenan anu sebata panganten baru mudah-mudahan sing aya dina karunia Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin Amin. aduh naik dengan ganggu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasekian hapunten abdi dongkap pisangkan kayu teh pada subuh sanges pada subuh punten cumanista tong lamit teuing hatur nuhun Harry Potter. Aduh nuhun kumargi ieu tos aya WA ka si muring piwalang diren cumarina deui pasawan. Hapunten sakali deui si muring sanes ahli pasanggi murwakanti bujaga pangreka basa tutus catur ke panghaling geuweur sapanon sareng sapakan mugi agung telakup dan jumlah hapuntenna hatur nuhun kana kasumpinganna sinareng pahambasanana walahul muwaffiq ila waqti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para wargi sadayana